Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Silmiani dina Warta Sunda. Dina warta anu bade ku simkuring bawakeun ayeuna nyaeta ngeunaan musibah banjir di wewengkon Garut. Usum hujan di tahun ayeuna emang kaitung gede pisan. Di sababaraha kota, khususna di Jawa Barat oge, loba pisan musibah banjir sareng tanah longsor. Ti mimiti wahungan Citarum, bade ka Ciliwung Bogor oge kakeunaan musibah banjir. Kusabab curah hujan di tahun ayeuna ageng pisan. Akibat dina bencana banjir di Garut ieu, saeutikna ngakibatkeun karusakan di 7 kecamatan. Dumasar kana data anu aya, banjir bandang ieu teh mangrupakeun banjir bandang anu paling parah di Kabupaten Garut. Anu ngakibatkeun 26 urang korban jiwa, 23 urang nu can kapanggih, sarta ngakibatkeun ratusan jiwa kudu ngungsi ka daerah lainna. Rupina, sakitu warta anu tiasa ku simkuring dugikeun kapayuneun bararea sadaya. Simkuring Silmiani. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio